ngejehna tunduh sok hayang ngadon sare ari ninggang jam sakieu teh. Nya harita ninggang jam 1 peuting. Kuring pareng keur aya di rumah sakit. Nungguan bapa anu keur gering di rumah sakit. Karasa peuting eta kacida pisan tunduhna. Nya eta we sajeroning kuring diuk di sagigireun ranjang tempat ngagolerna bapa. Kuring mah marolak we heuai bari diuk dina kursi. Kusabab katinggalina bapa geus sare bangun anu tibra. Hal sarupa kitu jadi kesempatan keur kuring. Kuring keluar heula ti rohangan tempat bapa dirawat. Kuring keluar maksud mah rek ngabrang-brangkeun supaya henteu tunduh. Sanajan di rumah sakit kadang hayang ngarokok mah teu bisa dicegah. Nya kuring keluar bari sakalian rek ngadon ngarokok. Kuring neangan tempat anu pantes dipake jang ngarokok. Parang kuring ninggali aya hiji tempat anu pantes yang dipake ngarokok. Malah di tempat eta aya saurang awewe anu keur diuk. Nya kabeneran keur kuring mah aya batur keur ngobrol. Jadi bari ngarokok teh bisa bari ngobrol. Kuring lempang muru eta tempat. Sanggeus tepi kuring terus permisi milu diuk ka eta awewe anu keur diuk. Punten bade ngiring calik. Mangga, Sami kitu nuju ngantosan anu teu damang ieu teh. Sumuhun, nuju ngantosan wargi nuju dirawat di dieu. Kutan teh. Muhun hilap nepangkeun nami abdi Permana. Abdi Dewi, Dak dumadak rasa tunduh jadi leungit. Kuring jadi ngarasa cenghar. Nyanu jadi lantaran eta awewe anu diajak ngobrol teh meni geulis nataku. Jeung deui eta awewe anu ngaku ngaran Dewi jalmana teh sombong. Manehna daek diajak ngobrol ku kuring. Kuring beuki ngarasa betah ngobrol teh. Sanggeus Dewi ngabejakeun manehna masih nyorangan. Malah mah pangakuna manehna anyar putus jeung anu jadi kabogohna. Nya cohagna mah Dewi teh keur teu boga kabogoh. Pananya kuring beuki nyoksok jero ka Dewi. Kuring beuki ngarasa wani sabab Dewi na oge bangun anu atoheun di baturan ku kuring teh. Kadang dina obrolan aya carita-carita semu anu pada curhat. Pada ngaluarkeun eusi hate. Dewi katingali cengkat tina diukna. Tayona wae Dewi ngajak ka kuring pindah ngobrolna di tempat eta. Aya panyangka naon-naon keur kuring mah.
Nu aya nyaleuwi atoh we diajak pindah ngobrol teh. Maksudna malaur aya di dinya. Terus pang-pang nama aratel balas ku dicocoan reungit. Urang ngalih geura ngobrolna kali ditu aya ruangan kosong. Mangga nih terus apal geningan aya rohangan kosong palih ditu. Kaleresan we waktu abdi ka dieu diwartosan ku petugas rumah sakit. Res. Di dieu mah meuni seueur reungit kieu nya. Ari Dewi masih gana teu dicocoan reungitnya. Reungitna tos kenaleun panginten A. Dewi geus wani nungtun ka kuring. Asup ke salah sahiji ruangan anu cek manehna mah tumaninah lamun keur ngobrol paduduaan teh. Nyaan we kuring ku Dewi dibawa ke salah sahiji rohangan nu aya di rumah sakit eta. Rohangan anu cukup lega, tapi katempona eta rohangan teh kosong ngan aya 2 kursi. Siga anu disiapkeun eta kursi keur diuk kuring jeung Dewi. Kuring sanggeus aya di jero rohangan terus diuk dina kursi anu geus aya di dinya. Diuk rada ngarendeng jeung Dewi. Muka tinggal di nama. Semu leuwih wani deui ka kuring teh. Keur kuring oge jadi teu asa-asa ngaheureyan atawa ngagonjak ka manehna. Tayohna wae kuring jeung Dewi siga anu geus wawuh lila. Sok padahal kakarek panggih harita. Paingan atuh Dewi ngajak pindah tempat. Da geuning Dewi ngobrol curhat ka kuring ngeunaan kaayaan manehna. Dina obrolan kitu Dewi teu puguh-puguh ujug ngagabru ka kuring bari ceurik. Rasa awak kuring ditangkut ku Dewi. Naha aya rasa anu aneh. Awak Dewi karasa tiis. Kuring lalaunan ngalesotkeun rangkulan Dewi. Nya maksud teh bisi aya anu nanggehan petugas rumah sakit. Malah keur kuring mah ngarasa ragab lamun dirangkul sagala ku Dewi teh. Satadina mah rangkulan Dewi teh pageuh ngerangkul awak kuring. Tapi kusabab kuring maksa ngalesotkeun rangkulan manehna, nya teu buru rangkulan Dewi teh lesot. Kuring jeung Dewi dariuk dina kursi. Bari Dewi mah masih kadenge inghak-inghakan. Keur kitu HP kuring disada tayohna aya SMS anu asup. Tapi bahasa kuring keur maca SMS
karasa lampu eta rohangan ujug-ujug pareum. Pareumna teu lila ngan ukur memenitan. Barang brai lampu hurung deui. Kacida kuring reuasna. Tadina bahasa kuring mimiti datang ke eta rohangan. Jelas eta tempatnya kosong melongkong. Tapi nah ayeuna ngebut aya sababaraha hiji belangkar. Wi, nah geuning ieu tempat teh dek jadi kieu. Wi. Dewi. Kuring jadi leuwih kaget. Nu ditanya teh nah geuning bet geus eueuh. Dewi geus eueuh ti gigireun kuring. Basa kuring keur neangan Dewi. Katinggali dina belangkar aya anu ngagoler siga mayit. Ningali kitu mah mimiti pikiran kuring jadi ngarasa aneh. Nah geningan kuring teh bet siga aya di kamar mayit. Lengan kuring jadi nyabakan punuk anu jadi cing puringkak. Komo deui keur kuring ngarasa heran kitu teh. Kadenge deui suara Dewi anu ceurik. Ceurikna persis basa Dewi keur ngarangkul ka kuring. Kadenge kitu mah kuring jadi ngadeg-deg. Tek ingkah di eta tempat teu bisa. Dua suku kuring hese rek dilengkahkeun. Kuring ngan ukur bisa ngajentul lir ibarat patung. Jeung deui Pak Non bet hayang ningali wae ka eta mayit anu ngagoler di belangkar. Keur kajadian kitu di luar kadenge suara ibu-ibu anu ceurik. Eta ibu-ibu teh ceurik bari nyebut-nyebut ngaran Dewi. Teu kungsi lila. Keur kitu ka eta rohangan aya sababaraha urang jalma anu asup. Malah salah saurang ibu-ibu mah bari langsung nyamperkeun ka salah siji belangkar. Bari ceurik teureun-eureun. Jeung manehna teureun-eureun nyebut-nyebut ngaran Dewi. Dewi ka mana? Dewi! Mama Dewi! Kunaon ari Dewi? Aku mama Dewi. Dewi ka mana Dewi? Kuring mah ku salarean wa asup ka dinya teh teu kapalire. Da sidik kabeh muru ka belangkar. Sanggeus kitu katinggali salah seorang petugas rumah sakit ngadorong belangkar anu dipake ngagoler salah seorang layon anu gening eta layon anu ngagoler dina belangkar teh layona Dewi. Petugas rumah sakit jeung kulawarga Dewi ngadorong belangkar keluar. Sigana wae rek diasupkeun kana ambulan. Kuring teu sadar nuturkeun kaluar ti eta rohangan. Jeung geus kitu mah suku kuring oge bisa dilengkahkeun. Sok sanajan awak mah jadi ngarasa leuleus antara percaya jeung teu percaya. Geningan anu tadi lila ngobrol
malah make curhat segala. Sidik mah manehna teh geus jadi layon. Singkat cerita, kuring tepi ka imah. Malah nepi ka gegedor menta dibuka panto kanu jadi indung. Sabab harita keayaan masih poek. Nya masih kena jam 3 subuh. Kuring gak karek sadar tugas keur nungguan bapak teh. Sanggeus ditanya kudu jadi indung. Ngan geus nyadar kana kejadian oge. Kuring teu indit deui ke rumah sakit. Kuring malah ngajurungkeun lanceuk. Tadi nama kuring dicarekan heula kudu jadi indung. Sabab teu daek deui ka rumah sakit. Tapi sanggeus nu jadi indung dibere penjelasan, sanggeus kuring nyaritakeun kejadian aneh anu kaalaman di rumah sakit. Nya kuring oge diizinan teu kudu ka rumah sakit deui harita. Sababaraha poe ti harita bapak kuring oge geus sehat sarta bisa balik di rumah sakit. Kuring masih terus ditutur-tutur keanehan. Eta Dewi masih minum manggihan kuring dina impian. Nu jadi anehna, tiap datang impian Dewi, manehna datang bari ceurik terus ngarangkul ka kuring. Kuring oge jadi penasaran. Hayang nyatakeun ceritaan Dewi basa ngobrol jeung kuring. Saacan pangahalan ku kuring, yen manehna teh geus maot. Dewi kungsi mere alamat imahna. Nya akhirna kuring ngomongkeun maneh nyusul ka eta alamat. Alamatna jelas. Malah ku kuring oge kapanggih. Imah Dewi aya di situ gunting. Kuring terasa menolak. Dan masa kuring datang ke imah Dewi, kuring ku imah Dewi dicarekan. Malahan nepikeun ka diusir sagala. Simhareng pangna kuring diusir ke imah Dewi teh, peda banyak kuring salimbat jeung nunggutna ka mogoh Dewi. Sanggeus dicaritakeun yen kuring lain ka mogohna Dewi, kuring akhirna ditarima ku kulawargana. Kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman di rumah sakit. Yen Dewi kungsi ngobrol jeung kuring. Kuring oge nyaritakeun yen kuring minang datangna dengan mimpi ku Dewi. Ku ayeuna kitu, nya kuring diajak nyekar ku kulawargana ka makamna Dewi. Bari dibarengan ku salah saurang ustad. Nyati harita sanggeus kuring nyekar ka makamna Dewi. Dewi telah datang deui dina impian kuring.
Dongeng ti kulawargana geuning Dewi teh maot alatan katabrak mobil. Dewi jadi maluweng sanggeus dipegatkeun ku kabogohna. Padahal cek dongeng ti kulawargana Dewi jeung kabogohna teh geus tuker cincin sagala. Kusabab Dewi bogoh pisan nya antungna Dewi teh jadi malaweung. Kajadian anu kaalaman ku Dewi harita basa keur lempang di Jalan Sudirman. Dewi katabrak mobil anu akhirna Dewi nepi ka hanteuna. Carita ieu kaalaman ku kuring basa kuring masih keneh diuk di bangku sakola menengah pertama atawa SMP. Harita basa tahun 1884. Kuring masih keneh ingat harita teh keraramena turnamen main bal Piala Dunia. Kusabab kuring tileutik geus resep kana main bal. Nu matak unggal peuting tara kaliwat ngalalajoanan pertandingan main bal dina TV. Nagara anu ku kuring dipika resep harita nyaeta Itali. Salah sahiji pamainna anu dipika resep ku kuring nyaeta Roberto Baggio. Dimana lamun Itali main dina TV geus pasti kuring bakal ngabelaan begadang sangkan bisa lalajo lamun Itali keur main. Kuring sakola di salah sahiji SMP anu aya di kota Bandung. Leuwih jelas nama di daerah anu deket ka stasiun Bandung. Kuring wastana Ramdan, tapi ku babaturan saantaragan kuring sok dilandih si Delu. Kusabab pangawakan kuring baheula rada gede sirahna. Tapi jang kuring teu jadi masalah. Maklum keur budak keneh. Kusabab baheula keur leutik keur memeujeuhna resep ulin. Lamun jadi budak anu belikan sok pada dijauhan ku babaturan. Nu matak diberi landihan si Delu oge
teu dijieun nyeri hate keur kuring. Kuring boga babaturan sakola ngaranna Agus jeung Ade. Si Agus imahna di Cicendo, lamun si Ade mah imahna deket stasiun Bandung. Ku sabab bapana memang kaasup karyawan PJKA haritama. Kuring boga kebiasaan ulin tiluan. Komo deui lamun nying hareupan presakola nyaeta poe Minggu. Geus tangtu ti poe Jumaah, kuring jeung babaturan geus badami bakal kamana arulina. Maklum keur mejeunna resep ulin jeung boga rasa kapanasaran anu gede. Jadi sok hayang ngasaan jeung nyobaan naon anu keur usum harita. Biasana kuring sok ngajakeun mondok di imah babaturan kuring anu ngaranna Ade. Lamun kaparangan kuring jeung menjadi babaturan boga pamaksudan ulin ti peuting. Ari kaulinan kuring rupa-rupa ti mimiti lalaju bioskop, nangkring di taman alun-alun, atawa ngumpul di imah si Ade di jero stasiun. Sakapeung lamun balik sakola rada beurang keneh, kuring sok ulin di masjid anu aya di lingkungan stasiun Bandung, anu ayana deket tempat pamuteran hulu kareta. Singkat cerita, kuring jeung si Agus keur ngobrol di kantin sekolah. Delu, urang ulin deui malam Minggu isuk. Hayulah. Tapi ente anu bebeja ka indung kuringnya. Sok tara diizinan lamun kuring sorangan anu bebeja mah. Duh sok rada soak kuring mah lamun ngobrol jeung indung didinya teh. Justru eta, boro-boro ente kuring wae anakna sok sieun. Kamu rek ngomong minta izin, ulin ti peuting. Sugan masih kilat indung didinya teh nya. Asal ningali Susana. Kurang ajar sia, ka indung urang teh ngahina. Hampura Delu, lain ngahina. Tapi pugunyaan kuring masieun euy. Lamun diajak ngobrol ku indung didinya teh. Jadi kumaha tuh rencanana? Kumaha lamun alasana nungguan si Ade gering dirawat di rumah sakit. Kumaha tah lamun kitu? Hus, kumaha lamun katuliskeun jadi nyaan si Ade gering. Emna karep wae ngomong teh. Manemahnya ngaranna oge neangan akal. Naon we atuh alasan mah sangkan diizinan malam Minggu ini ti imah. Tungtungna kuring satuju ka rencana si Agus. Neang alasan sarupa kitu kanu jadi indung kuring. Sangkan bisa ulin malam Minggu. Kacaritakeun harita kuring geus siap-siap rek ulin jeung si Agus jeung si Ade dina peuting eta. Sanggeus kuring menta izin kanu jadi indung, sok sanajan rada hese menang izina, tapi teburung diizinan. Ku alatan kuring ngakukeun rek ngemitan si Ade anu gering dirawat di rumah sakit Kebon Jati. Kuring indit di imah teh kurang leuwih jam 5 sore. Da puguh bebejana mah rek nyamper si Agus heula ka Cicendo. Kuring ti imah bebekelan jaket jeung kupluk, sangkan katinggali siga anu nya rek tunggu di rumah sakit. Sanggeus sagalana siap, kuring indit ka jalan anu tuluy naik angkot anu warna beureum, nyaeta angkot Elang Cicadas. Da puguh imah kuring teh mernahna di jalan Garuda.
Kurang leuwih setengah jam kuring nepi ka stasiun Bandung. Sanggeus turun dina angkot, kuring tuluy leumpang ka jero stasiun Bandung. Anu harita mah kaluar asup ka stasiun teh rada bebas. Sokomo kuring harita masih kene kasebut remaja. Penjagaan asup ka stasiun teh teu ketat siga ayeuna. Sanggeus kuring ngaliwatan peron, kuring meuntas ngaliwatan rel kareta masih di jero stasiun Bandung. Anu satuluyna harita mah saacan kaluar lawang stasiun anu berasna ka kebon kaung. Palebah kenca aya jalan anu asupna ke tempat mes PJKA harita. Nyaeta di dinya tempat baturan kuring si Ade jeung kulawargana cicing. Barang nepi ka eta tempat geus kasampak si Agus jeung si Ade keur ngobrol di hareupeun mes. Weh, geus datang oge si Kasep sapasar baru ya. Cek si Agus bari ada ngaharian ka kuring. Nempok kuring geus datang ka eta tempat. Yo, bejana ente minta izin nyebutkeun urang gering diop nama di rumah sakit. Nya kumaha deui atuh. Ugu eta hiji-hijina cara sangkan kuring bisa beredar ieu peuting. Wah, kualat sia ieu mah. Sarua jeung ngaduakeun kuring gering kieu cara nama atuh. Bae atuh teu naon, Dek. Da lamun dirinya gering nyaan mah geus pasti si Delu anu bakal ngemitan ente mah. Bener kitu, Del? Geus lah tong sok dibawa serius obrolan teh. Ngomong-ngomong, ka mana Arulina ieu teh? Toing. Iya si Agus rek ngajak ka mana ayeuna peuting. Nyilu ewing mah. Ayeuna mah beurang keneh atuh. Kumaha lamun ngalajo bioskop heula ka Majestic. Filmna alus ya euy. Gadis Metropolis. Baku mana mah Gus, ari geus ngajak lalajo film kitu teh. Harita memang teu ngeujeuna. Si Agus jeung si Ade teh resep lalago film dewasa. Dimana harita kerja mana bintang film Selima anu kasohor. Kalau baca cerita deui nya kuring tiluan arindit ke bioskop Majestic anu ayana di Jalan Braga. Ayeuna mah gedung Majestic teh geus rupa jeung selain bioskop deui, tapi minum dijadikeun tempat pagelaran seni jeung budaya. Malahan ngaranna oge geus robah jadi New Majestic. Kuring lalajo bioskop teh anu jam 8 putih. Jam 11 kuring karek keluar ke bioskop. Sanggeus keluar ke bioskop, kuring laleumpang ngaliwatan jalan Cikapundung. Maklum karesep kuring. Sajajalan kuring bari ngobrol bari hareureum. Anu tegung si Lila, si Agus ngomong ka kuring jeung ka si Ade. Bodak. Oi. Kumaha lamun balikna urang lempang mapai rel yuk ah. Eta we nepi ka gang minyak tanah. Manaon atuh di dinya mah, sok aneh-aneh wae. Di dinya mahnya urang berpetualang deh lu. Rame nyaho. Sok loba jalma anu bobogohan. Komo malam minggu siga kieu mah. Resep sia euy. Terus lamun geus nepi ka ditu rek naon? Balik deui we atuh. Lempang ka jalan Gedung Salapan. Ah, capek orang mah kudu lempangan mah tuh euy. Bener euy marane mah teu solider ieu. Karena boga pengalaman. Jengke meh aya caritakeun di sakola teh nya. Hayu atuh. Kusabab dipaksa nya kuring jeung si Ade nuturkeun ka hayang si Agus. Harita kuring leumpang makai jalan rel kareta
Ting mimiti stasiun Bandung anu maksud rek gagang minyak tanah. Kuring melewatan handapun jambatan pasir kaliki anu ayeuna mah tukang Pascal Hyper Square. Dari satu jalan kuring hareureuy turun-turun. Wanci kurang leuwih geus jam 12 peuting. Saga jalan kuring nempok ke Cakatuhu anu geus paroe. Sok komo deui palebah tukang rumah sakit Kebon Jati. Obat tangkal anu masih kena garde. Tinggal ke tangkal caringin nepi ka tangkal putih oge aya. Ngan kusabab geus diniatan jeung katamah sajajalan si Agus teu eureun baceo. Ya kuring teu ngarasa sieun. Nepikeun ka di hiji tempat kasampak loba gerbong-gerbong kareta anu eureun di eta tempat. Katinggalina eta gerbong teh geus sababaraha poe parkir di eta tempat. Kasampak aya 3 gerbong kareta anu jarakna rada paanggang anu ayana dina jalur rel anu geus teu aktif. Katempo si Agus meni sumanget mulu ka eta gerbong. Cek beja anu aya di masyarakatna. Biasana eta gerbong teh sok dipake anu teu paruguh. Ini jelas nama sok dipake ruca ku jalma anu bulaung hungkul. Katambah memang babaturan kuring anu ngaranna si Agus teh rada cengos jeung purunyus ka awewe. Maklum keur mujian boga penasaran sagala hayang nyaho. Si Agus numpak mulu ka hiji gerbong anu katinggalina rada muka patok gerbongnya. Gerbong-gerbong anu aya di eta tempat nyaeta gerbong barang anu kabeneran candek dipake. Dan aya hiji gerbong anu biasa dipake ka angkutan penumpang. Bari jeung kondisi mak oge geus teu kaurus. Porsi-porsina geus tariksa. Katambah kaca jandelana oge geus loba anu eueuh kacaan. Kajaba kaayaanna anu paroe matak nambah pikasieun. Si Agus lungak-longok ka jero eta gerbong. Bari anu terusna naik ka eta gerbong. Ninggali kitu kuring jeung si Ade nuturkeun bari merhatikeun paripolah si Agus. Sanggeus aya di jero gerbong, kuring tiluan dariuk bari ngajemprak hareupeun lawang panto gerbong sabari ngarobrol. Si Agus nyaritakeun kumaha kaayaan gerbong anu sok dipake rucah ku jalma-jalma anu lieur. Harita kuring bari merhatikeun sakuriling eta gerbong anu lumayan kacida poek. Katambah di saluareun eta gerbong masih kasampak loba tatangkalan anu sarua poek. Sajroning keur ngobrol bari kuring merhatikeun sakuriling eta tempat. Kuring ngerasa aya rasa anu beda. Kuring ngerasa siga aya anu merhatikeun
Tapi harita si Agus jeung si Ade mah anteng ngobrol bari seserian. Kuring nyobaan ngajak balik ka babaturan kuring anu duaan eta. Tapi maranehna rada teu ngadenge kana pangajak kuring. Alasanna mah masih kene betah jeung iraha deui ulin ti peuting jajaran bahan siga kitu. Lupikeun ka hiji mangsa kuring ngareret ka hiji gerbong anu ayana palebah tukangin gerbong anu dicicingan ku kuring. Nyaeta palebah gerbong keur angkutan penumpang. Kuring ngerasa siga aya nu lebat. Sok sanajan tepati jelas kusabab kaayaan poek. Nanti mimiti harita kuring ngerasa ngambil bau anu teu ngeunah. Bau siga bau runtah anu geus buruk. Kuring sakali deui ngajak balik anu jadi babaturan kuring. Bari ngomong perkara bau anu kaambek ku kuring. Tapi si Agus teu malirek kana omongan kuring. Malah manehna siga anu ngahajakeun hayang apa di mana eta datangna bau sarupaning kitu. Manehna turun tina gerbong anu ditumpahkan ku kuring tiluan. Anu saterusna muru ka hiji gerbong anu sareretan siga aya anu ngalebat di jerona. Nya eta gerbong peranti penumpang tea. Manehna ngajak ka kuring jeung si Ade sangkan nuturkeun manehna. Katempo ku kuring eta si Agus eueuh rasa kasieun pisan sigana teh. Da eta manehna mah tinggal acang asup ka jero gerbong siga nu teu asa-asa deui. Barang kuring asup ka gerbong eta, kuring merhatikeun kaayaan eta gerbong anu balak ku alatan loba runtah. Lalangit eta gerbong geus katingali caromplok. Bari teu saeutik kerangka jeung kursi gerbong teh karatan. Katambah bau kebun nepikeun ka ambek kana irung. Tapi si Agus mah mijah di eta gerbong. Bari jeung saeutik rada cengos kalakuanna. Kuring jeung si Ade diuk dina hiji kursi deket lawang gerbong anu katingali rada alus keneh kondisina. Si Agus mah masih kena lelumpangan ka ditu ka dieu dina eta gerbong teh. Sabab kuring keur ngobrol jeung si Ade, kadenge siga aya anu maledog ku batu kana eta gerbong. Nepi katarik kadenge eta sorana. Orang tiluan lumayan rada ngorenjag, bakating ku luas. Pamikir kuring, bisi aya jelema anu iseng jaya pedah ningali kuring ulin dina gerbong dina waktu hara-haraun. Harita kene kuring langsung ngajak balik ke si Agus. Mendasar ada diomongin eta budak. Manehna ngadon ngagoler dina hiji kursi anu aya di palebah tengah gerbong kareta. Bari rada surunah serenge. Kuring rada keuheul ku kalakuan si Agus siga kitu. Salian tinggal rasa sieun oge
penting ya. Bisa enak naon gerak. Cek kuring berada pohon si Agus harita. Tapi wae si Agus teka tempo malahan tinggal di mana ayahnya eta budak. Si Ade anu tadi naguyu wae jeung si Agus. Untuk kelakuan si kitu mah manehna rada ngerasa ambek. Ngeluruh atuh gerbong nepi ka tutup gerbong anu anjogna mah kahiji kamar cai atawa toilet di eta gerbong. Ti kajauhan geus kaambek ku kuring bau toilet anu geus teu birek deui. Kaayaan masih kene poek nu eta gerbong anu katempo ku kuring ngan ukur patok kamar cai anu warna bodas bae dariksa ku alatan tika urus. Kuring rada lumayan sieun nempo kaayaan toilet siga kitu. Kuring tempat tinggal deketan teuing ka eta tempat. Kuring rada ngajanteng di deket eta toilet. Ngan aya anu leuwih tika keungeun jan kuring harita. Nyaeta kuring jadi ngambil bau anu nekat ngajadikeun hayang utak. Bau anu teu ngeunah pisan dirasa-rasa ku kuring mah bauna siga bau bangke anu geus lila. Matak nyegog kana irung kuring kontan harita kene kuring hayang ongkek. Can oge reureuh ti bau anu sakitu nyegogna. Kuring ruas biasa ngadenge siga aya sora anu nyeleukeuteuh seuri. Saritaeun kuring nyangkana eta anu seuri teh si Agus anu nyumputan kuring. Kuring gogorowan ngaran si Agus. Tapi manehna ngatukur seuri nyeleukeuteuh bangun anu ngahaja siga nu hayang nyingsieunnan ka kuring. Eta sora anu seuri teh ayana palepah juru gerbong. Kuring ngadeukeutan eta juru gerbong anu maksud hayang manggihan si Agus sangkan buru-buru ini teh eta patempatan. Tapi barang kuring nepi ka palebah datangna sora anu seuri teu kasampak si Agus di dinya. Malahan anu kasampak ngan ukur porsi anu kalian kana hungkul. Tapi eta anu seuri teh beuki eces kadenge ku kuring. Kuring jadi rada rungah ringe. Palepah mana eta sora teh. Tina mangsa kuring ke aya dina kabingungan siga kitu. Kuring ngarasa siga aya anu ngabeleg-beleg hideung. Palebah luhureun kuring di palebah juru gerbong. Sora anu seuri beuki kadenge atra ku kuring. Katambah bau bangke anu tadi kerasa beuki nyegog pisan ka ambeug. Bari dibarengan kurasa kasieun tur kakeung.
kuring ngawanikeun maneh tanggah kaluhur palebah juru gerbong barang kuring tangga kuring ningali aya hiji makhluk anu jirimna matak pikasieun eta makhluk teh nempel dina juru gerbong palebah luhur bari leungeun jeung sukuna napak kana awak gerbong tapi manehna nyihareup ka kuring bari letahna ngelel rada panjang jeung katingali lancip eta letah teh kuring satengah teu sadar luncat keluar ti eta gerbong anu lumayan luhur kuring lumpat satanikna ngajauhan eta gerbong mapai jalan rel anu arahna asup ka gang minyak tanah kuring geus teu malire deui ka babaturan kuring nyaeta si Ade jeung si Agus luahnya dina pikiran kuring harita kuring hayang buru-buru balik ke ka imah kuring kukurusukan karena rungkun anu kacida balana cek rasaan mah numpat teh geus tarik tapi hari kenyataanna aya keneh teu jauh ti eta patempatan awak asa ngaheap panas nepi ka sirah alatan reuas anu kacida ningali jurig anu siga kitu basa kuring keur lumpat kadenge di tukang siga sora anu gogorowan ngaran kuring kuring teu malire kana eta sora kuring masih kena lumpat bari jeung teu puguh ka mana arah panglompatan basa kuring rek mengkol ka palebah jalan tukang rumah sakit Kebon Jati ti tukang ujug-ujug aya anu nyepeng kana tak-tak kuring barang direret sing horeng si Agus jeung si Ade anu sarua lumpat murag kuring maranehna siga anu aneh ningali kuring ujug-ujug lumpat teu puguh sanggeus luncat dina jero gerbong kuring harita keneh ngajak ka si Agus jeung si Ade sangkan gancang-gancang balik ka imah si Ade carita isuk-isuk kuring karek udang sare bari rada lulungu kene kuring nyamperkeun si Agus jeung si Ade anu geus harudang ti heula aya anu aneh ke kuring basa nyaritakeun kejadian penting ka babaturan anu dua eta pajar teh kuring ujug-ujug lumpat ke pugu sanggeus turun eta gerbong anu mana cek rasaan mah kuring asup ka gerbong angkutan penumpang teh alatan nuturkeun si Agus tapi beja cek si Agus jeung si Ade mah justru maranehna anu nuturkeun kuring peda nempok kuring lempang asup ka gerbong angkutan penumpang
masih kena ayah geningan. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kita pamit lah kita uyah ke tempat anu jauh cu. Orang cekap kenal duikan kalia Jumat lewat ia malam Jumaah payun orang tasarangan deui Jumat kliwon